Unggal jalma miboga impian, ngeunaan mangsa depan, ngeunaan harapan, jeung kahayang pikeun jadi leuwih hade. Kumaha masa depan abdi? Saha abdi tiasa hasil. Atawa ngan saukur jadi nu lalajo kahirupan. Abdi hoyong robah, hoyong ngabagjakeun amah sareng apah. Tapi lamun indi abdi kudu kuat ninggalkeun. Sanggeus kitu ujang giru balik ka imah. Hai, cek mama. Oh mohon dek. Kita sekarang Atau Popoe rengse ujang wagiru lebat ka bumi. Pak, yang badai ke kota, yang mau di masa depan. Tarik kita ke kota. Ulah tuh. Ngadangu eta adina pundung. Di kota mah teu gampang ya. Yang ide mah gampang, ngan kade balikna kudu inget. Lengkah kahiji dimimitian di tempat anu rame. Bae ka mana? Bade ka kota. Main sareng naik bus abi mah. Hayu, ayo. Ari sukses instan aya teh. Aya na mimpi tapi bios. Aya. Di kota anu lega, anjeunna yang harupan kahirupan serba sorangan. Kabar euy. Yang masa Beli apa? Di Cilah. Cilah. Apa? Lama. Ya lemburnya mah. Mohon. Emang kudu kuat, bila gampang nyerah. Jeung pulang jalan balik. Oh, natur nuhun. Dinten kahiji sakolana di kota. Kamu anak baru ya? Sini. Atuh lembur, mampu naon? Gak apa-apa, itu yang bikin kamu beda. Nama kamu siapa? Nama Abdi, Ujang. Kamu orang mana? Abdi orang lembur kalau rasan menuju ngarantau di dia. Wih, hebatnya. Sanajan raga jauh, tapi hate teu bisa bohong. Ujang sono karena suasana lembur anu lega jeung keluarga anu haneut. Udah tidur, ini mimpi mantan. Abdi, tegaduh mantan. Ya, kasihan. Ramadan datang teka rasa. Alhamdulillah. Bismillah. Bisa nanti buka ke sarang ama apa jeung ini. Munisono kasih Ujang. Sami ABG mah soalnya kasih AA. Yang puasa kuat, Kuat, di kangen imah. semangat atuh. Kan kening di libur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian enjing, sekolah diliburkan jalanan libur lebaran. Oh, libur. Ngadangu eta ujang bungat ka bina-bina. Tara kalewat ujang sok ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Izin, mah, punten sama ieu abdi misalkan sama sareng apa. Tekunan naon jang, nu penting ujang sukses. Ya Ujang geus lori ge, anu apa mang geus bangga.